Mugia kembang nukung siligar dina hatena can leumpeuh. Cek gerentes basa geus nantung di satu kangen. Barang rek nepak tak na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has saja ngadugikeun deui hiji carios pondok basa Sunda yasana Hendy Ahmad Sarip kalayan judul Kayas Nu Can Laas. Nyangakeun kasepuhan Panon neutup seukeut ka wanoja nu keur anteng milihan papakean di swalayan. Hayang ngugupayan tapi teu kebat, inggis ku bisi rempan kusugan. Masih kereta nu harita, kewes, iceus, diwuwuh pamentu nu mata geget. Mun pareng keur lelendean, teu weleh sok bari ngusapan dada. Kitu deui rindatna, mata karuntageun rarasaan saban jalma nu kapentangna. Najan ayeuna mah atra aya budak awewe nu keur meujeuhna ngembang buruan ngingintil ka manehna. Tapi ati teu bisa mungkir rasa nu bihari masih ngait dina sanubari. Rut, red, neangan nolongkrang pikeun ngadeuketan. Tapi angger rarengkogan, sasat geus lain kuring nu samemehna. Antukna muru WC, maksud mah rek neangan nomorna susuganan can kapupus tina memori HP. Orok kaya geus teu nyampak. Sedeng hate beuki kumejot, hayang nembongkeun galur rasa nu can sirna. Ajan teh aya niat kapi milik, paling henteu manehna surti kana gelentis nu meh miis dina sanubari. Lol tina pantau WC aman cek pipikiran. Ngan hanjakal nu didodoho geus ngaleungit tina tempatna. Red ka konter boneka lah kadalah didinya pisan keur ngilikan cocoan nu dipikahayang ku budakna. Teu dingkekeun deui geuwat ngadeuketan. Mugia kembang nukung siligar dina hatena can leumpeuh. Cek gerentes basa geus nantung di satu kangen. Barang rek nepak tak na. Bapak, saur mama hayu raguih. Cak baraya sakitu anu kapihatur carios pondok Kayas Nu Can Laas. Ieu carpon teh diserat dina kaping 8 Oktober 2018 dina grup Facebook Sumedang Bersastra. Aduh, geuning tresna sesah dicalkeunananya sanaos tos pada rumah tangga, namun galura teu weleh nyurahan rasa. Kagariwakeun kumurang kalih baraya. Pondok pisan. Moga-moga tiasa janten panglipur kana kalbu sadayana. Kalayan dipungkas
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.